Ah. Naon ieu? Aduh, naon nih? Wah. Dia mau Pak Ustad. Mantan geus bageran ih. Naon ieu? Naon nih? Wah. Dia mau Pak Ustad. Mantan geus bageran ih. Mang tulungan. Siap. Digebukan tuh Mang kuduaan nih. Digebukan gara-gara naon ieu teh? Batur keur butuh duit terus ya dibikin Nipun palsu dukun eta. Geula kalau nipu naon eta abisna nipu naon? Pan kieu mah kamari teh. Kumaha? Baru ka masalah tina kiduikeun. Saha Teh teh? nuduhan ieu. Apong jeung awe teh. Orang butuh duit cang kawin. Kita boga jalan, da babaturan ge pernah gitu. Ku Agus dibawa ka mana Ka atuh? dukun, tapi nyawa dukun palsu eta teh. Baru kita rek dihancap keduaan ya. Orang tadi mah ya Pak Ustad. Tuh ngadeg-deg coba ieu Mang tulungan deh. Sieun Ari keur aya Pak Ustad mah teu jadi menurutnya. Geus bageran tadi Kagok, Mang, Pak Ustad. salaman gitu ngulan ih. Ai ku Agus dibawa ka mana atuh nang jadi ditipu kieu inu Ka butuh dukun. duit teh. Ka dukun teh niatna naon itu teh Lagi naon? bisa dimenangkan duit sakit sih tadi berewe lagi. Apana nuduhan ieu teh yang instan duit teh ada perakunya kerja teh langsung eta dibere duitnya teu banyak nya. Keur butuh duit teh kalau ditipu ku dukun deui nya. Oh, Cenah kayak dibere ada dua orang karung. mah jadi Eh. urus ieu. Oh dibere karung. Dibere dua karung. Ai rencana ka itu arek iraha atuh ka itu deui. Moal. Mau lain geus kieu mah. Kieu mah teuing. Bingung da nyana. Si Agus nu dicecerna. Karena geus kitu nyawa teu bakalan kitu semua. Da pun nya homa meureuna moal kieu meureunan Pan nya. lihat lagi mantuan ka babaturan gitu. Tah ari niatna mah alus arek mantuan meureunan Agus teh da karunya teh da teu apal arek katipu meureunan nya. Keun atuh anu geus mah geus we nya. Tadi ge atuh salaman coba biji duduk ditarik gitu. Ustaz kabuk ambu. Mau bari jeung CS ti leuletik ti orok cek bari basa Pan nama bingung CS. ini ku kitu mah pan keduaan ini puna di. Apa nipu nama dukun Bagus lain aya Agus. kieu we lah nya supaya repeh mah gitu supaya ulah tikakeun aya keluat-keluat bubuk teu para rubuh deui da puguh imam beureunan salah Agus Agus teh ngarumasakeun we salah. Tadi ge Agus nu salah geus salaman. Geus meta hampura. Cuman pas ka teh paus sekali balik langsung ditarik deui. Atuh mah kaharewosan mah ieu urang clearkeun ieu masalah teh. Tong aya Kan dendam kena ya mah deui. abang balik di pasti ditarik deui coba Pas ditarik deui, ageun make balik mah urang dianteurkeun lah. Kumaha atuh ieu Agus rek dihampura moal ieu. Pana ieu nongkrong di dieu Kumaha ieu baturan di rumah ka di tengah aja gitu. Bukan gaya dia. Lain mah halangan. Ulah digituan mah pamali lah nya. Sok aya nama Agus mah teh hampura we ngaku salah. Por digitukeun deui tadi ge. Kitu deui moal ieu barudak. Oh, mang. Ulah atuh karunya lah nya. Pertama di CS stiker orok Asa bantuan we urang neangan duit cenah mah. Dibantu aing ngaran dibantu mah teu dibantu ku urang ku duitna beureun ku doana gitu nya teu bisa meureun tanaga gitu lah loba lah cara anana mah meureunnan Agus bantuan kan aing ngan duit mana gara-gara ulah nipu urang. Oke dibantuan Urang boga janji sia. gitu Kasih buka janji tak kasih. orang boga janji dinya itu maafan nya tadi bantuan kamu teh dukun palsu gitu. sugana teu isukan mah aya nya piduiteun nya sing lancar Amin. Itu maaf atuh sok hampura heula lah da ieu mah CS gitu ngam oh di heula. geus Moal, tadinya lah Urang gitu lah ini tarek nanya urang tika eueuh sarung be aya 5 oge kamari teh nya tadi sampaikeun di belah dieu tah Mang kamari mah si ieu tah masih udah Wah, lain urang lain ah. lu bener ieu teh ieu Urang mah teh Urang disampaian batur. sarung make celana alus, baju alus nyetir kitu lah urang mah sok fitnah kitu ka urang. Kamari mah maneh Ah. sudah budak bikin Itu urang lain teh sampaian lain lain kieu teh. urang yang sampaian batur. Oh, celana lagi. 5 tika eueuh ayeuna tika eueuh sarung hiji-hiji aja Aya pokok ribu Ai sing bisa kemana lu?
ditelepon diangkat teu. Gitu kerkasmaran jika nama di lemur gawe aya kembang desa Yuk kasak aya di dia biasa masuk di dia urang tiluan we saya balik ke bingung ya CS teh mau ngangkat apel jika nama kalau mur batur jadi pokok balik poe kapan balik Ayo we. Orang sate aya jurig bermain umpat dia. aing biasa jeung siapa kan jurig mah nya Apa ya teh kunaon teh. oh tah jujur teh penting apaan sieun Naon teh? Naon eta? sekali ewang Sorry katanya. urang teh tutut-tuteun itu suku teh Gue make jabang kumis ka urang teh. kuna panonannya Ada dicak di urang oge nya aja tuh mah aja. benernya aja eueuh sih sekarang mah jurig eueuh nya da nama ganggu teh aman berartinya bobo si eta sebenarnya nama mawa jurig jika nama Pas kamari pas si udah eta SIM jurig lupa. udah wae tah nu sih balik Bisa balik we muter bisa balik ke mana Kurang sok di imah sarua ieu. Coba kebayang kan sama dengan posisi sekarang deui untungnya tuh ayeuna eueuhnya aya alusna oge si miskar eueuh karena datanya geus disampaikan di uriga. jika namun ayeuna datang si miskar aya deui nya naon deui deui Oh, naon masalah ya keticap. Pas dicak-dicak suku we. cak deui ayeuna mah bae sok dah belum disebut teh Kana mah bagaran jeung urang bernya. Satu aing ngariung di dinya teh tong. gaya berarti ana Ari di tengah wae jangan di tengah Ayo. mendingan nabok lah tuh ayeuna namanya ayeuna nabok mah katara rincak moal aing nabok ayo Kunaon, Pong? Yung di mana we? Itu nenyo-nenyo. orang santai rame tah ieu sampayan seganti dirinya salah nyarani Warupan jauh. Bilang sih gawir apa mai? buntut deh lu Mau jalan tol. terjunnya Mang Dong deket gawir teh barita. nah kita dikira belah dinya lah tapi teu naon kok ada itu naon malahnya Aku mai teh. tangan kebom cicing wae di sama tetangga sama make unggul Kita pesawat terbang. Pesawat tempur oh nota. sok we lah hamba Eta nu leungeunna tuh di. Kamu leungeunna tuh. Gua waktu bom gawe saling gereng gitar itu Ada cicing wae mana mah. Baturi gua mah ngaji sok nyanyi. ngeri Anu buang itu di tadi. Ada gini di itu nyanyi. Masih bener. Sugan tadi kalau di kol Bengasuh. Nah leungeunna urang mah nyeri. kayak kita. sok tunggu satu lah nya tuna we tuna ayeuna mah da ada urang teu bisa Cicing wae di. Baturan ini orang cicing. amakeun Ngobrol di mana namanya? oke ngobrol deui ayeuna mah ngobrol kumaha we gitu Terus ngabahas pasti ayo beres ngobrol benernya ngobrol ayeuna mah kayaknya itu sewat deui nyarane muntangan dan mun hari jeung Agus mah beres ayeuna mah clearnya 2-3 kali aya papanjangan gitu Kita memang bigir ulun gua mah geus kumaha. jika mau dibawa ke rumah sakit orang keduaan ya dihanca Bigir mah surang mah.
Tapi si Bobong cicing wae atuh. Macam udah tewak oge Kita maunya CSD. Wah, deh, numpang teh. Nenyo. Kekeoman kedicak Karunya atuh mah. Tukang datang, iya. lain jadi kurang kan udah eta udah careuh ih Yun ku caru amang mah. urang careuh urang tadi itu sieun Juga ditulis. gurubus cenah gitu Tewak we. sieun urang we Tewak. Ah, si aku di jalan ngarwe kan. lain masalahna naon sih di dieu teh rame-rame tadi ayo diuban coba Iya tadi 2 kali ieu. kan untung aya camang ieu dijagaan usaha tah ieu duaan tah digebugan coba ensih nipu mah Nipu tah. udah nipu kan tek dibantuan karena kagebugan coba Ramawa kadukun eta kira siku bagi dua. Gabuan teh Krisna teh tah. Nu bener itu mah antarana gitu. gitu Cukup bagi 2. Oh, gitu. ayo kan ada ratus poluh pokoknya teh bener nipu namun yang masalahna masuna Nipu eta ek mere duit cenah cokot keur aya dina karung. Dia teh nyote daun eta teh. ari ngamukna ka ieu coba ka Agus ada Agus Iya, kan mere memang jalana ngumpul mantap. gitu Untuk Waktu mere aja jalan gebugan mah. ge 2 kali untung aya tadi emang sudah wah ini mau gebugan deui wah ayo Benernya. berarti bener ngarumasakeun mainna rek nipu babaturan kitu mah nya cara jadi masalah Gitu, Kong. tuh ngeunah ieu tiris-tiris ieu kuduna kumaha ieu aduh Arek gitaran wae tah aya gitarna nama. Tah, gitu ulang langsung kawin modal bisa, gitu tiris gitu hanukeun teu bisa pokoknya teu bisa gitaran teh Aneh ya. Pikiran duit bayareun kumaha geura bayar naon ieu teh bayar nah si Cecep uang buka janji. janji naon tuh si mah boga Janji hutang kasih Pak. ieu, si Bombom. Jadi ari ieu mah beul ditipuna ku gara-gara gua hutang kasih Cecep nya Oh. jadi yang kedukun teh. Ari Apong mah yang kawin mun nya. Urang ngomong tarikan kawin itu aduh. Tarikan kawin aduh bahaya lah untuk tarikan kawin gitu mah nya. Diulur deui teh bisa ditarik deui. Sugan teh geus tek dung gitu nya tarikan kawin teh. Amit aku mah sama Itu nyawa ning euy. Itu nyawa ning Bang. Nyawa ning. Tek dung. kurang kita nyawa. Tek dung dung. Nya. Saya di masjid nih. Anjir we urang cepetan gitu. Nah, kumaha Awe air mah segagah mengawe teh. Ya. jalan ajib hutang teh dibayar. Ieu outfitna sabaraha ya ti luhur ketika handap. Da so hayang nyaho urang mah. Tah ieu tina jaket sabaraha hargana. Nah, outfit teh Coba sabali nangtung heula Mang Awena. non outfit teh. harga Beusik ieu ning aya nih anu mah anu viral teh aninya. Heeh, anu di viral teh ning nanya-nanya outfit harga 50 juta ning mangawenya malu. Nah, eta ning. Coba ayeuna mah urang hayang ningali hayang nanya ka Mang Awe ari outfit Mang Awe teh sabaraha ti luhur tika ka handap Iya sabaraha hargana? tika sendal jepit tah sabaraha. Ting urang malak mah kabeh sih teh. Pegawean ge malak mah tadi ge budak leutik dipalak wae teh. Wah, eta mah lain tuh urang. Beda deui ari ieu Hayang mah. nanya ieu outfit ieuna ieu teh jaket naon ieu? Label naon? Tuh, Label. Ieu mah sabaraha hargana? 300-an lah. 200.000. Tah, terus bajuna Bajuna 100.000 100.000 berarti geus 400.000 nya. Nah, berarti celana celana 2,5. 2,5. Mahalan jaketnya di celana ge nya. Sendal berapa sendal? Sendal Sendal mah banget. perapatan. Berarti total sabaraha kabeh. Ah, sekitar meureun aya meureun. jual kabeh. Bayar hutang sekian, jeung bayar hutang aya. Arek dijual ya kurang 200.000 sama buka arek mah. Lumayan lah kayaknya. Buka. Ya
kurang calana teh. Baju Kurang, dah buka baju. Nah baju buka. Ulah atuh baju ulah. Buka. Sama kita meureun. Cawer ati dua aja mah. Tang meureun kumaha ieu. Bebeng aya nu meulina ayeuna. Nah, sok. Sendal makan baik ku urang, beneran urang teu mau Urang mah. Kolor urang. Berbutuh. Kolor urang balik mah. Keur bae maneh mah mau caket anu gelang mah tah. Calana gratis gelang teu bae. Gelang na heula. Tah mah awe nya aya mah jual carita kurang. ieu. Mang awe teh sok malak-malak tah nya jukina. Rasanya tuh dicokot yeuna boro ieu mah tan urang boro-boro mau duit 500.000. Urang boro duit urang keur lieur kawin. Kan enak mah Lain rasanya dibeli, sok enak. walak-malak jelema teh gitu. Ewe we, sok ewe. Nya kudu ngarumasakeun gitu. Sok malak-malak teh teh dipalak enak kan teu bogana naon tuh. Makanya senama mal dibalikeun deui ieu mah ieu. Halus handphone euy. Saha Di eta? dua nih. Coba eta. Saha eta sia menang malak di saha? Menang malak di saha sia? Iya. Gagah euy. Handphone belum biru. Ieu we urang mah berenang nya meuli ieu na we meuli handphone soalna keur butuh handphone. Hiji nadi mah ini di foto awe ieu mah cuman berenang versi terlama gitu. Pan eureun mah awe pan boga janji boga hutang nya. Saureun enak dijual ke mana kurang dibayaran, disukan kurang dibayarna gitu. Kumaha? Nah gitu jadi awe juga hutang awe teh. Baik, Mang Awe, mumpung aya nu meulina. Ikhlas tuh, ikhlas. Kayak gitu meureun kurang dibawa kabeh gitu. Tuh eta mah aya masalah hutang mah kan saya mah teu nyaho eureun mah awe mang awe boga hutang ka saha-saha. Misalkan berenang duitna dibayar, berenang mang awe dibayar teh bayar cecep Gitu. mendingan misalkan aya duitna loh. Duit labu handphone Bayar kasih cecep ku Sutro. Hai. Jadi kumaha deal teh ya. Hah? Deal. Salaman lah ya. Lain mah orang seperti ieu tuh sabar jam 12. Ya, orang balik we nya, urang mah nya. Ya orang dibawa teh nya. Urangnya. Gitu we nya, Mang. Urangnya hampura ieu. Berarti duitnya isukan, Mang. Nya. Kalau orang Siap, duitnya da urangnya gede. berenang enak geus peuting dibawa we. Ieu mah nya sakalian kitu nya, Mang Awe. Berarti Nuhun atunya, Oh, Mang Awe. sami-sami, Mang. Nah, ieu mah disaksian ieu ku sadaya nya, Oh, mapung. ayo. Urang mah dipayun ya. berarti tah dua. Sok Balik nah, Mang. gawe. Tarik urang balik. Gawe atunya, Mang Awe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baju lu mau jadi dibeli we. Ieu we, baju we pakai we. Wah tuh orang boga baju hiji acan, jaket terus dijual kurang. Busna urang. Bayar mah itu bisa mang tadi dibayar mah. Teuing ngomong kena isukan cenah. Kubu diareknya mah. Tebuan duit kumaha we? Ayo ah, orang liar di wae urang kitu mah. Nya. Ini nyaman duit we aing mah. Udah gara-gara si Agus toh, pun orang jadi kieu. Ngobel. Mau hutang kan kebayaran. Dukun palsu dia nya dukun apa? Dukunan tadi teh we si ko bagi dua. Kebagi dua. Pikir aku deui aing mah. Pong hae pong. Ayo we. Bentar. Om, kemana we?
Pong. Ya. Kenapa ikan liur dengan duit gitu rigo kan yang sianan. Liur oge. Ayo, we. Aing jurik dijual siap aing. Ada skotik. Apaan dia nama? Sudah ada eueuh di. Pong, kieu Pong. Aku jauh kok ganti duit. Ayo, Pong, balik Pong. Ya Allah. Tolongan, orang. Ya Allah. Yun. Tolong. Tolong. Malahnya. Ayo kabur ayo. Ayo. Kamu pocongnya gini. Ya. Bisa yang balik ya. Iya. Nenongnya di mah urangnya. Aduh. Siun lah. Pong. Wek. Beruan Pong, ngaran urang Pong. Bukan didinya aya bro. Hehehe. Bisa Pong aya mah balik lah. Iya, mau bener ah ini mah. Siun. Eta.